Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun hartosna ari ieu eta hiji masalah idza kila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun naon wa asma'uhum lapad wa asma'uhum sareng ari pirang-pirang jenenganana itu mursalin wa adza'duhum sareng bing bilanganana itu mursalin. Eta sartul imani jadi syarat iman amla atawa henteu jadi syarat iman. Fal jawabu mangka ari jawabanana eta laisa lapad laisa sanes itu asma'uhum sareng adza'duhum indana mungguh kami eta bisartil imani tetep jadi syarat iman liqaulihi ta'ala karena dauhan Gusti Allah ta'ala minhum eta tetep ti itu mursalin man ari nabi kososna anu nyarioskeun kami ka itu man alaika ka anjeun wa minhum sareng eta tetep ti itu mursalin man ari nabi lam naksus anu henteu nyarioskeun kami ka itu man alaika ka anjeun. Mas'alatun hartosna ari ieu eta hiji masalah idza kila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun naon wa kaifa lapad wa kaifa sareng halna kumaha tu minu iman anjeun bil yaumil akhiri kana poe akhir. Pal jawabu mangka ari jawabanana eta innallaha ta'ala lapad innallaha ta'ala sanya na Gusti Allah ta'ala eta yumitu anu ngamaotan itu Allah al khalaiko ka pirang-pirang makhluk kullahum tegesna sakabehna itu khalaik ilaman angin jalma kana anu kabuktosan itu man eta fil jannati tetep di sawarga wanari sareng dina neraka wayuhi sareng ngahirupan hum ka itu khalaik saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala wayah suruh sareng ngumpulkeun itu Allahum ka itu khalaik wayuhasibu sareng ngahisab itu Allahum ka itu khalaik wayah kumu sareng ngahukuman itu Allah bainahum antara itu khalaik bil adli kalawan adil. Faman mangka ari sahabai jalma eta kana samang-samang sakabuktosan itu man eta min ghairil malaikati tetep salianti malaikat wal jinni sareng jin wal insi sareng manusia fa innahu mangka sanyana itu man eta yatala sauna bakal maraot itu man paman mangka ari sahabai jalma eta kana samang-samang sakabuktosan itu man eta fasikon anu pasek lam yabqa mangka henteu tetep itu man finnari dina neraka ba'dal hisabi dina sabada hisaban. Wa amal mukminuna sareng anapon ari jalma anu iman kabeh fa fil jannati mangka eta tetep dina jero sawarga kholiduna ari anu langgeng kabeh. Wa amal kafiruna sareng anapun ari jalma anu kafir kabeh fa finnari mangka eta tetep dina jero neraka kholiduna ari anu langgeng kabeh. Walatapna sareng moal ruksak naon al jannatu sawarga wanaru sareng neraka wala ahluhuma sareng moal ruksak saha ahli na itu jannah sareng nar. Waman sareng ari sahabai jalma eta saka samang-samang mang itu man fisaiin dina hiji perkara min hadihil asya anu tetep tina ieu pirang-pirang perkara faqad kafaro mangka nyata kupur itu man. Mas'alatun hartosna ari ieu eta hiji masalah idza kila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun naon wa kaifa tu'minu lapad wa kaifa tu'minu wa kaifa sareng halna kumaha tu'minu iman anjeun bil qadari kana qadar khairihi tegesna saena itu qadar wa syarrihi sareng awona itu qadar
minallahi ta'ala anu tetep ti Gusti Allah ta'ala. Fal jawabu mangka ari jawabanana eta innallaha lapad innallaha. Innallaha sa'nya na Gusti Allah eta khalaqo ngadamel itu Allah al khalaiqo ka pirang-pirang makhluk. Wa amaro sareng marentah itu Allah, wa naha sareng ngalarang itu Allah. Wa khalaqo sareng ngadamel itu Allah al-lauha kana lauhil mahfud, wal qalama sareng kana kolam. Wa amaro sareng marentah itu Allah huma kana itu lauhil mahfud sareng kana kolam. Ayak tuba kana kudu nuliskeun itu lauhil mahfud sareng kolam a'malal ibadi kana pirang-pirang amalna pirang-pirang abadi. Fatto'atu mangka ari to'at eta bikodo illahi ta'ala tetep kalawan kodo na Gusti Allah, wa qadarihi sareng kalawan qadarna itu Allah fil azali di azali, wa irodatihi sareng ku sifat irodatna itu Allah, wa amrihi sareng ku parentahna Gusti Allah, wa ridhoihi sareng ku karidoanana itu Allah, wal isyanu sareng ari gawe kadorakaan atawa nyulayaan eta bikodo illahi tetep kalawan kodona Gusti Allah ta'ala, wa qadarihi sareng qadarna Gusti Allah ta'ala, wa irodatihi sareng kalawan sifat irodatna Gusti Allah fil azali di ajali, walaisa sareng sanes itu isyan eta bi amrihi tetep kalawan parentahna Gusti Allah, wala biridhoihi sareng sanes kalawan kariduanana Gusti Allah ta'ala. Wahum sareng ari itu kholaik eta yusabuna diganjar itu kholaik, wa yuaqobuna sareng disiksa itu kholaik, wa kullu dzalik sareng ari sakabehna itu madzkur eta biwa'dihi tetep kalawan janji na Gusti Allah ta'ala, wa wa'idihi sareng kalawan ancamanana itu Gusti Allah ta'ala. Masalatun wallahu a'lam bishawab.